Mitra anu Mulia Wilujeng tepangdangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Keris Titisan Iblis. Doh ieu mah jodohan hage edun Jawa keris Jawa titisan iblis Krisna naon kieu patutna diurus warawargi tuna we kerja colek tarasi aduh yeuna atuh para wargi dongeng ieu karangan Koswara para wargi ayeuna teh nincak bagian ka-7. Para mitra anu mulia mangga urang hanca dongengna atuh kocapkeun para mitra Mang Adar harita teh nya jeung Mang Suhadma nuju milarian nyititi kitu mangga urang teraskeun. Tekung silila Mang Adar jeung Mang Suhadma cunuk ka palebah bibir jurang. Tetela menilung kawin tapi menirembek pinuhna keur kurungkun saliara jeung jukut bayona pacampur jeung jukut papaitan katamah rungkun kirinyuh jeung kencar kanon. Reg duanana eureun panona babarengan mencrong ka handap. Terus silih heret geus kitu mah pok Mang Adar nyarita ka Mang Suhadma ngahaja lalaunan tibang ngaboe harita teh. Hiung kieu geuning jurang teh Kang. Nya doh kumaha tuh yi. Nah rek diteang we ka handap atawa moal. Teh Mang Suhadma sarua jeung Mang Adar bangun bingung. Buka tuh nya teh Mang Adar kalah culang cileun. Kumaha upama ngageruan heula babaturan yi. Hayang nyaho lah jang burak jeung Pak RT Katut Kohir parimana nya turang geroan ku abdi nya sesuganan teu tebih teuing ti urang kalayan adaikeun ka darieu tah nya kitu we ieu sok atuh kadinya maksud akang ge kitu geus kitu mah teu loba catur gero-gero Mang Adar gegeroan tarik naker sora meni melewung bubuhan di jero leuweung para wargi sadaya. Atuh para wargi sadaya anu gegeroan teh teu kudu ngadua kalian. Harita keneh kadenya anu nemalana beulah kalereunana. Geus teu loba catur para wargi sadaya. Atuh barang digeroan kitu mah. Ki burak nemalan hagetna keur beulah kaler geus kitu mah jempe. Mang Adar jeung Mang Suhadma teu gegeroan deui cep. Nu nyata mah gog duanana cingogo. Bari paniteupna manco ka handap ka lebah jurang nu hieum tur lung kawin. Torojo lain datang si horeng Ki Burak Pak RT jeung Ki Jang Kohir geus anyog kadinya atuh Mang Adar jeung Suhadma lain deui atoheunana ku ayana disampeurkeun ku babaturanana kabehan rajegna rangtung bari panon kabeh manco ka palebah jurang nu rungkawi. Pak RT haget tumanya jadi can diteang ka handap mah puguh acan kumaha Jang Burak na priyogi diyakinkeun ka handap diteang kana jurang tawa ulah da geuning meni poe kieu ih katenane priyogi mah teu Pak RT wah salu terang nyititi teh ti kusewad nalika lumapah pali dieu teras disorodot murag ka handap janten priyogi diturunan ka handap teh mal Ki Burak mere saran na atuh dina kaayaan keur kitu teh war luhureun Mang Adar aya ngaguruh menit hari Mang Adar ngareret kaluhur nu sejen kitu keneh milu nempo kaluhureun sirah Mang Adar. Anak goak Mang Adar ngagoak bangun rewasna. Ieu teh di luhur anu muter meuni tarik ih. Uluh nyawe Mang Adar kade Kang Mang kade Bang. Ih, ieu keris. Cek Pak RT gancangeun yang Mang Kohir diajak mundur dua lengkah. Ih, nyawe geuning keris tapi bisa muter kitunya. Itu congona. Ih, sigaret ngobles. Ih. Mang Adar tuluy gogoakan bari langsung ngedeprek bakat kurewas. Demi Mang Suhadma jeung Mang Kohir nepi ka teu bisa ngomong nu aya calangap. Bari awakna ngadeg-deg barang nyaksian kaayaan seperti harita di dinya. Maranehanana silih cekeleungeun sedeng Mang Adar langsung ngedeprek bari panona. Bari panona mah terus mencrong kaluhur manco ka palebah keris ajaib. Numut tertarik naker beuki lila beuki tarik kaayaan beuki handapikeun Ki Burak atoh nu aya lantaran kana tangtu bakal aya korban najan kitu manehna inter api-apina teh kalah ngagorowo nitah lumpat ka Mang Adar. Adar lumpat bahaya lumpat mangga
mimiti nama setengah ngoronan saturusna berebet Mang Adar lumpat meninotong-notongkeun maneh sakiling geus jauh ningalkeun opatan. Anehna ai beretak Mang Adar lumpat sing keris ajaib nuturkeun gancang naker kalayan teu disangka-sangka beres eta keris teh anu 12 kana tonggong Mang Adar. Gubrag Mang Adar ngagubrag bari ngoceak tarikna. Aduh ampun. Ngan kuat sakitu. Saterusna jempe harita kene Mang Adar palastra paragat nyawa. Maklum keris ajaib batu para wargi sadaya nganung racun na luar biasa nganung pedah orai cenah bejana. Gancang diburu ku opatan ngan basa keris anu nancebnya tonggong Mang Adar dicabut ku Kibura. Teka nyahoan lesot sorangan kalayang kaluhur beki dina beki jauh. Tug nepi kalesna teka temong deui. Mang Suhadma jeung Mang Kohir katilu Pak RT lain deui sedihna jeung nalangsa. Nyaksian Mang Adar geus perlaya paragat nyawa. Aya Adar teu sangka anjeun nepi ka hanteuna. Ieu geuning Bu. Ceuk Mang Suhadma bari ngaguk-guk ceurik nyuuh kana layon. Nya teu sangka wae bari aya kajadian kieu nya. Mang Suhadma nanging ulah teuing jeung remutan datos takdir ti mantena. Yen Mang Adar maot ku jalan kitu, tos janglarkeun maneh Mang. Tos. Najan sakumaha sedihna Pak RT masih kene bisa ngabeberah. Ngupahan ka Mang Suhadma sangkan ulah kalebuh teuing kana kasedih. Demi Mang Kohir ngingseul ke bari nyakalandeungeun Mang Suhadma. Manehna teu bisa ngomong naon-naon najan nya ari kasedih mah meni nyelap dina tikoro. Si panon ge ramai kaluar. Pak RT pok tumanya ka Kiburak dari anaker. Jamburak, ujang uningan teu kana kayan eta keris nu nembe ngamangsa teu pinulasan Pak Adar. Maksud mah teh Kiburak tumanya api-api nu can ngarti kana pananyana Pak RT. Ai maksud deh ujang uningan teh saha nu bogana eta keris ajaib. Nu datang jeung inditna deui sakitu gancangna, sakitu ajaibna. Pak RT mencerong sekuit ka Kiburak, bangun anu hayang ngajug-jugan eusi hatena Kiburak. Tapi Kiburak pinterna keur nyanyi warana. Manehna siga nu palahak polohok ditanya kitu ku Pak RT teh bari pokna manehna nyarita. Kadunya Pak RT abdi mah da teu terang ningalna ge medam ya ayeuna su. Heran Bapak mah. Umur-umuran kakara ayeuna nyaksian aya pakarang bisa kumalayang sorangan. Bisa datang kalayan indit sorangan bari teu katempo ti masaha nu mawana. Pak RT ngomong sorangan. Atuh ngagarendeng bari panon mencerong terus netep kana layon Mang Adar nu keur digugulung ku Mang Suhadma jeung Mang Kohir. Abi ge nemen nyalayeun apa karang samodel kitu teh Pak RT? Gancangna keras Hiburaka nempas. Da bisi Pak RT curigaeun ka manehna. Mang Kohir nu tita tadi jempe harita pok tumanya ka Pak RT. Kumaha tos kieu Pak RT? Nu bade diteraskeun milayan ing titita nepi bade wangsul heula atuh ka lemur. Kumaha tuh Pak RT? Kiburak ge tumanya. Eta kira-kirana cek Jamburak kumaha. Pak RT ngadon malik tumanya menta pamanggih Kiburak. Aya kapanasaran sakedik Pak, makanya ayeuna teh urang tos aya di sisi jurangnya. Kumaha upami urang teh anggo itu ka handap, upami kapenak nya nuhun atuh. Bade kitu bade kieu ge upami henteu. Nya urang wangsul atuh margi peryogi 18 rayon. Nya alus kitu ge lah. Sapa menak jeung ujang kamangni. Pak RT saterusna nyarita ka Mang Suhadma jeung Mang Kohir pokna teh. Mang Suhadma oge Mang Kohir. Mangga antosan di dieu nya sakedap abdi sareng Jamburak bade turun heula ka handap kana jurang. Bade ningali ka aya nu di handap. Kumaha kersat nepi teh Mang antosan heula di dieu? Mangga Pak RT, mangga teu kiat ku leuleus jeung lungse ku kiduna mangga we Pak RT. Sareng Jamburak kanggo ngayakinkeun ka handap mah. Keun Mang sareng Mang Kohir bade ngantosan heula di dieu. Mung kade sing atos-atos biaya keris ajaib deui, cek Mang Suhadma ngomongan bari dumareuda. Mangga Mang yo atuh Jamburak. Mangga Pak RT. Harita keneh Kiburak jeung Pak RT narangtung. Tuluy lalaunan turun kana jurang nu pohara rembetna nu aya haripeunana. Kira-kira aya tengahna eta jurang kebeg teh Pak RT nu leumpang hareupeun Kiburak ngakepeg. Kontan manehna ngagorowok bakatin ku bunga campur kaget. Jamburak itu anu nyangsang yang rungku saliara. Kituna bari nunjuk ka hareup. Mana Mang?
Kiburak gancang nyamper ke nangtung mikirin Pak RT kebeg teman ngakebeg lantaran teterenaker dirinya anu nyangsang siga nu heueuh reuas jeung kaget. Padahal hate Kiburak bunga sababnya eta pisan paleba eta tempat basa kamari peuting biceun layon cicitaan. Jam budak ieu urang sabarkeun urang teh mah ngapa teh mukade bigo bis atos-atos Pak nya jam 2 urang hati-hati urang ge Siti seledat babaku nama Pak RT jeung Kiburak duanana pating ketayep setengah ngarayap ka handap nurunan eta jungkran breh tetela dina rungkun saliara anu ngagegedeg teh aya nu nyangsang tuluy disampeurkeun pohara ngagebegna Pak RT harita lantaran manehna apal kana eta nu nyangsang tetela pisan nyititi anakna Mang Suhadma bari dina kaayaan geus jadi layon. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Para mitra anu mulia, harita sakumaha nu kauninga, Pak RT jeung Kiburak duanana pating katayep satengah ngaharayap ka handap. Nurunan eta jungkrang bereh tetela lungkun saliara nu ngagegedeg anu nyangsang. Tuluy disampeurkeun pohara ngakebegna harita teh lantaran manehna apal kanu nyangsang tetela pisan nyititi udak Mang Suhadma bari dina kaayaan geus jadi layon. Aduh nyititi gancang dipangku dicokotin eta rungkun duaan bareng jeung Kiburak. Kiburak mah teu ngomong naon-naon najan kitu budina beungeutna ngebrehkeun minuna langsa tur tunggara. Budak kunaon nyititi nepi ka ngalaman kieu nya? Kupuna mah grobis di soledat mah teras ragrag ka dieu nyangsang di rukun saliara baya di jurang mah gaduh urang Bandung keluhur ieu atuh urang sok nyepengan tah bal badina mang bagian ini ya harita keneh atuh tung eta layon digotong kuduaan memang luhur ilmu panamudirina Nen Sukmawati ku jalan niup guguling bari mapatkeun jampe pamakena tina guguling salin wujud jadi nyititi bari dina kaayaan geus jadi layon ayeuna Pak RT kasamarantinga kabobodo tenyo rarasaan maknya nu digotong teh manehna teh jeung Kiburak layon nyititi padahal sakadar layon ciciptaan layon palsu nu digogotong teh sakadar guguling. Demi Mang Suhadma lain deui nalangsana barang kahareupeunana datang Kiburak jeung Pak RT nu ngagotong layon. Gaur manehna ceurik bari nyuuh kana layon nying titi. Anak titi teu sangga kaya hidup ka kieu anak kunaon ari dapet mihulaan bapa anak ieu bapa titi ieu bapa aduh Gusti nu Maha Agung. Ngagaur ceurik siga budak leutik we Mang Suhadma teh. Bakating kuna langsa taya hinggana sedih nu taya babandinganana. Wireh nu jadi anak geus jadi layon geus perlayang. Mang Kohir jeung Pak RT tibang disuruh ngambil sangilu ngaheru. Maranehna teu bisa nulungan, teu bisa ngajait kana kasedih jeung kana langsaan Mang Suhadma mangsa ayeuna. Kiburak teteng hatena pok nupahan ka Mang Suhadma. Tos dupalah. Terus kieu dikersalekeun ku mantena. Urang mah teh tiasa majar kumaha Pak, urang ikhlaskeun we atuh. Urang ridokeun parantos tilar dunya mah. Hirang sae upami teras dihujanan Citangis teh Pak. Nya mah ngamur urang ngalah. Urang cana ka lembur mengpeung siang keneh yeuh Mang. Ngarahe ngareng di Pulasara seung saupami tos aya di lembur mah. Cek Pak RT bari nyeklan pigelang leungeun Mang Suhadma. Yang burak Pak RT kuing malain sedih ku maut na kan ieu bekieu kaayaan geuning mautna pun anak teh. Ieu kaayaan geuning siga aya nu mergasa aduh matak batir maut dina jero leuweung. Cipanon Mang Suhadma tuluy ngucur juuh masihan pipi kenca jeung tatuhuna. Nya urang ikhlaskeun emang dapan jalanna mah sok merupi-rupi cukang lantaranana. Mugi-mugi we sing ditampi iman Islamna diapunten dosa perdosaanana cek Pak RT saterusna. Mang Suhadma teu bisa ngomong naon-naon deui tibang terus ceuri bari nyuuh kana layon nyititi pohara kalalebanana pohara sedihna keur diri Mang Suhadma lantaran geus ditinggalkeun maot ku nu jadi anak oge geus ditinggalkeun maot ku pebesaneun Mang Adar.
Pak RT saterusna umaja ka Mang Khohir jeung ka Mang Kiburak pikeun mawa layon anu dua. Atuh Mang Suhadma ge tungtung mah rada lelor kana langsaanana rada kaupahan. Terus atuh marulang ninggalkeun wewengkon leuweung Hanjuang. Pak RT jeung Kiburak ngagotong layon Mang Adar. Mang Suhadma jeung Mang Khohir ngagotong layon Titi. Sajeroning lumampah sapanjang jalan tayanu lemek tayanu nyari. Es kuning jejempe sanyana. Alam siga nu milu sedih, siga nu milu nalangsa. Lantaran ngadak-ngadak teh make jeung turun hujan poyan sagala ngepruy. Datang ka lemur. Gaur biocoh ceurik kanyerian layoneng Titi. Harita non teh ningali bari ngagugulung layonnya Titi. Biocoh terus nyuuh bari terus digulang gaper layon teh pohara tunggarana, pohara kalelebanana. Tatangga di lemur Gawiru mah jeung urang Cianjur kabeh tumplek daratang kadinya. Babarengan ngagugulung layon. Kabeh ge nyangka nama layonnya Titi asli eueuh nu boga sangkaan layon ciciptaan. Para wargi anu mulia di lemur Cimariuk ge pamajikan Mang Adar. Kalayan dibarengan ku tatangga sapangeusi lemur Cimariuk jeung lemur Binong kabeh daratang. Ngagugulung layon Mang Adar, tatanggana kabeh pada nanyakeun ka biiti. Pamajikan Mang Adar kumaha jeung naon sababna pangna Mang Adar nepi ka palastra. Daapan tadi isu katempona jag-jag waringkas. Nyaku biiti kalayan di jajaran ku Mang Khohir milu ngariung diterangkeun kajadian nu sanyana. Kabeh ceruk-cerek tayanu teu milun sungkawa teu nalangsa. Jabati kitu pating birigidig sagala rupa. Bakating ku ngarasa paur jeung sieun komo barang ngadenge dongeng Mang Khohir cenah mah. Mang Adar maotna teh lantaran ditubles ku keris ajaib. Kabeh ge marulungkut patak sawah. Para mitra anu mulia, kocapkeun wanci pabuburi carita teh. Nen Sukmawati keur manco hareupeun baskom di eusi kucai bari terus seseurian bakating ku ngarasa bunga. Bunga aing bagja. Bagja aing bunga lantaran tetela keris iblis masih kena bisa diandelkeun. Geus hasil maehan si Adar. Mun ngagugu makanan nafsu kana kahayang hate hayang kabeh dipaehan ku aing. Tapi cukup sakitu mah hitung-hitung pamancing ngarasi Darta datang ka dieu. Yakin si Darta bakal datang ka dieu nyampeurkeun ka aing. Heueuh kahiji kabogona paeh, kaduana bapana paeh. Hanya kalaina manehna keur eueuh, duh aing teh. Aduh, rugi padahal si Darta nu ditunggu-tunggu ku aing. Mangkaning eta mah aduh, sugan mah nyaan. Moal aya duana bujang teh. Lain bujang tarangna si eta mah bujang bener-bener bujang. Tingkir kamana tamang keluk teh lah mangsa bodoh. Nu penting aing bisa tenang hati. Karing ada gua datang na waktu. Jabati eta aing ge yakin kana kamampuan si Centring Keling. Manehna yakin baris bisa manggihan si Titi. Jeung si Ina anu geus kabur. Si Burak sigana ayeuna geus di perjalanan. Balik ka dieu manehna tadi milu bulasara layon di lemur si Gawiru. Sajeroni ngomong teh Nen Sukmawati ngusapan keris titisan iblis. Nugeus aya deui di manehna sabada tadi disamat tutas sagala nyawa ke Mang Adar. Serepet keris dilaan tina sarang kana sep kumanin diasupkeun kana paurupuyan. Nu seuneuna ruhai beureum. Aneh atuh para mitra eta ruhak sakitu hurungna teh. Pas we jadi pareum sanggeus diasupan ku keris iblis mah. Siga nu di Banyur Kucai teh lain bobohongan. Puguh pohara bunga heunana jeung sugemeunana hate Nen Sukmawati. Tetela ampuh mata kereus aing boga keris gagaman model kieu mah aing teh. Seuneu sakitu burahay beureumna pes pareum. Syukur keris, syukur maneh bisa diandelkeun keneh ku deui kami. Maneh jadi senjata minangka tameng dada kami anu bakal ngancurkeun musuh-musuh kami. Keur suka bunga kana pantok kamar aya nu ngeterokan. Kontan Nen Sukmawati curing hak bari panon manco ka palabah panto sarta pok tumanya. Saha? Abdi Nen, abdi. Temalna ti luar. Tetela sora lalaki bari siga nu hormat naker. Maneh burak syukur geus datang. Kedaguan sakedeung euy. Jeung Nen Sukmawati nangtung terus muru ka palabah panto. Brai ku manehna dibuka, breh katempo nangtung luareun panto. Ki Burak binakayan bangun capek. Yap ka jero euy. Untuk cumangan Nen. Malami wargi.
tembal Kiburak sora rada peura. Naon sakedeung ge nu penting mah maneh geura laporan ka kami. Ujuk semangat nih. Kiburak harita kene asup ka jero imah. Dibarengan ku nyulusup Nahawati asup ka jero kamar. Ge Kiburak yuk manco hormatna keur hareupeun Den Sukmawati. Kumaha? Geus beres tugas ti kami? Parantos. Syukur jadi layon si Titi palsu jeung layon si Adar ayeuna geus dikubur. Parantos. Kumari si Darta? Mari diantosannya teh aya sumping duka dugi ka abdi wangsul ka dieu teh teu aya sumping wae sun nen. Keur ka mana cenah si Darta teh? Teu terang sun. Da urang Gabiru ge sareng urang Cimariu teh nu terangun ka mana ciyangna si Darta teh. Heueuh keuna eueuh mah. Engke mun geus aya kapanasaran nya. Kana tangtu baris datang ka dieu. Nanyakeun ka kami ngan eta kana kalakuan kami eueuh nu curiga. Eta deui ku ayana maneh milu bantuan maluluh layon. Da eueuh nu curiga ka maneh burak? Teu aya nen, teu aya pisan. Teu aya nu teu curiga, malik mah atoheun we ku ayana abdi bantuan kana kasusaha manehna teh. Tapi maneh kudu waspada burak, ulah genah-genah cicing. Ujuk sumangan nen, kedah kumaha, kedah waspada kumaha maksud teh? Nya tangtu cok atuh maneh seueur heula. Ujuk sumangan nen. Kiburak harita keneh kaluar ti kamar Den Sukmawati. Bus asup ka kamar sare paranti manehna nu aya di wangunan tukang eta gedong. Nyarelekna waktu teu karasa, beak menit ganti ku jam. Beak jam ganti poe, beak poe ganti minggu. Pareng dina poe nu katujuhna maotna Mang Adar. Jeung dikurebkeunana layon Neng Titi, jeung Jang Darta mulang ka lembur. Atuh sadatangna ka lembur tuluy digabrug jeung dicengcerikan ku indungna nyatana Biiti. Biiti harita namplokeun ka Tunggara jeung kana langsaan nu taya papadana kanu jadi anak. Ku ayana Mang Adar geus tilar dunya saminggu nu kaliwat. Bari dina kaayaan matak gegebeganaker. Dina kaayaan nu matak kuatir lantaran sakumaha caritaan Pak RT Gawiru jeung Mang Kohir katut Mang Suhadma. Yen maotna Mang Adar teh di jero leuweung Hanyuang. Bari dimangsa ku hiji pakarang nu mangrupa keris nu bisa kumalayang sorangan. Najan kasebutna lalaki teu burung Jang Darta ngagoak ceurik bari ngabandungan kaayaan di lembur kitu mah. Teu sangka yen dina meung sapeuting ieu manehna mulang ka lembur teh bet disampakeun kajadian nu bener-bener matakna langsa pohara. Leuwih sedih jeung leuwih tunggara lantaran dina Mang Kohir jeung Pak RT Gawiru pareng ahita di dinya. Jang Darta menang beja ngeunaan kaayaan Nyi Titi. Tetela Nyi Titi tilar dunya kapanggih di jero leuweung geus jadi layon. Nyangsang dina rungkun saliara dina jurang nu kacida dung kawingna. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Para mitra anu mulia, pikeun Jang Darta. Bener-bener lirnu dibentar gelap tengah poe ereng-erengan. Keur diri Jang Darta ku ayana musibah nu karanapan. Tungtungna ngeluk tungkul bangun jararaupan dengan bangun leungit ingetan. Ari ujang ka mana wae atuh salila saminggu teh di lembur anaking. Biiti tumanya semudu mareuda kanu jadi anak. Ma abdi teh tos milarian pada melan ka kota nangingnya kitu we teh acan hasil. Ayeuna pangwangsul heula teh ka hiji sono ka ma jeung ka bapa. Kaduana hoyong ngalayat Titi ka Pasir Samoja. Teu sangka geuning mah kaayaan bet kieu jadi layon, bet geus sami heulaan ninggalkeun. Nasib urang mah teh Jang Darta bari sumegrup deui ceuri. Memang teh sangka anak king cocoba nu tumiba ka diri urang. Mana sakieu beratna ujah. Tungtung Nabi Iti gaur ceurik bangun anu kanyanyerian. Jadi Jang Darta tos atuh Jang. Tos kajantenan mah ulah teuing janten emutan margi takdir ti mantena teu tiasa diganggu gugat deui. Jang Darta ceiti mana kieu ge tos guratan nasib yen urang kedah ngalaman kajantenan sapertos ayeuna. Ngur hayu urang sasarengan ngaduakeun ka amalah almarhum sareng ka amalah almarhumah. Sangka nu parantos tilar dunya sing ditampi iman Islamna dihapunten tina sagarupi dosa perdosaanna. Atuh anjeunna teh pokona mah dicaangkeun di alam kuburna. Cek Pak RT mapatahan ka Biiti jeung ka Jang Darta sangkana harita teh bebas hate jeung teger pipikiran. Nya Jang oge ceiti urang mah manusia teu daya teu upaya. Sagala rupa ge angin kumaha pangersa mantenna.
Kantun sing tabah we kalayan muga-muga kajantan sepros teh dina mangsa nu bais datang teu tumiba deui teu kalakonan iku pihak urang mangkohir milu mere piwejang nu dipalaresangkan biiti jeung Jangdarta teu kadalon-dalon kalebuh dina sagara katungaraan waktos naseep